ulama teh cek tadi teu ngamalkeun kana ilmuna darajatna sarua jeung iblis lain setan teh iblis. Iblis teh Allah ya karim Gusti nu agung. Pan iblis teh iblis ngagoda jelema nu paling senjata iblis yang ngagoda jelema dua. Pang-ampuh-ampuhna dua. Pernah iblis naik perahu ngilu jeung Nabi Nuh. Nabi Nuh teh iman ke Nabi Nuh teh 83 dihitung Nabi Nuh. Begitu dihitung ada 84. Aya aki-aki nyelip di tukang. Saha ieu cek iblis cek Nabi Nuh aing teu wau ieu cenah. Goreng patut kieu cenah. Ai beungeut cenah pun kata si iblis dina kapal Nabi Nuh beungeutna kos aseupan. Totol. Di dieu teh cenah. Biwirna okos bobogan awe ka luhur eta. Irungna gede sabelah. Goreng patut pokona. Cek Nabi Nuh, saha sia? Rek naon sia ka dieu? Aing mah teu gablek umat kosia cenah. Cek eta iblis, aing iblis. Rek naon sia ka dieu? Rek ngagoda jelema. Kubara perkara sia ngagoda jelema. Cek Nabi Nuh, ku 5 perkara. 5. Nu 3 ku kularek dibejakeun anu 2 moal. Cek Nabi Nuh, aing teh hayang nyaho nu 3. Aing mah hayang nyaho nu 2. Sebab nu 2 nu paling ampuh ye. Mata disumputkeun ku iblis kieu paling ampuh. Bejakeun mah sia, teu dibejakeun dicabuk sa ku aing. Sieun. Iblis sieun ku nabi mah sieun. Atuh ai bangsa para nabi mah nyabok iblis mah teu geus biasa. Para nabi mah nyabok iblis geus biasa. Para nabi nyabok iblis geus biasa. Ulah bangsa iblis, malaikat Israil dicabok ku Nabi Musa. Masyaallah. Malaikat Israil datang ke Nabi Musa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saka jeung kaula Israil pencabut nyawa. Rek naon anya ka dieu? Rek jarang rek cabut nyawa. Rek nyabut nyawa. Gelepok ke Nabi Musa. Bebeye jeung Gusti ini kalau dicabok abdi. Israil. Bangsa nabi eta mah. Ya, kalau dicabok abdi nyabut nyawa teh. Kalau tah kieu daguan meleng nawe cenah. Ai para nabi mah kitu atuh tibang iblis. Cek iblis senjata kula nu paling ampuh 2. Nu kahiji hasud. Teu batur maju, amek. Batur beunghar, batur mobilna gedong, imahna gedong, mobilna loba, muriang. Ini mulai kapling, setruk. Aduh, ngadenge dikawin deui, ya langsung paeng. Hasud, batur maju diomongkeun. Saya kata mah beunghar ge muja, saya teh nyerong. Eta hasud. Senjata iblis. Kegoda jelema paling ampuh teh hasud. Anu kadua senjata iblis cek iblis, nu kadua senjata kaula jangan goda jelema atarodun bisodaqoh. Mere entong. Sedekah, mere entong. Atarodun bisodaqoh teh, mider dina sedekah, mere entong. Mere entong. Pek teh mere. Berarti iblis tanah buana. Lamun mere iblis awe. Sedekah ya. Aing mere ka kiai. Gope apa saja. Upama teh mah ye. Duitna aya duitna. Aya. Gope sajuta. Pek teh gope eles ya ku iblis. Ieu para jamaah. Taruh di sedekah, tong sieun dina sedekah. Komo dina bagus sholawat langsung rasul gantina oge. Ieu para jamaah sadaya. Kembali karena iblis. Jadi kembali ke ulama anu teu ngamalkeun kana ilmuna darajatna sarua jeung iblis. Tapi urang ka ulama wajib hormat, wajib cinta, wajib urang memuliakan ulama. Urusan meh jeung Allah Taala masa bodoh. Da Kang punten Kang jelema jamanana ka kiai teu jeung kana pelung ngahargaankeun kana pelung. Pelung. Kongkorongok eta kongkorongok pelung setengah menit 30 detik. Setengah menit kongkorongok 10 juta pelung. Kongkorongok setengah menit 10 juta pelung. Kiai kongkorongok di masjid 2 jam setengah. Muka kitab sapinah nerangkeun bab salat, bab wudu, dipraktekeun hadiah puji. Wah, 2 jam setengah eta kiai kongkorongok. Di amplop gocap. Cek kiai biasa kabeung mah hayang jadi pelung. Tuh, bukti ngahargaan kana pelung.
waktu kita mencetak kiai sarua jeung pelung kajen tuman lah aing gitu. Eta nya hiji tah. Ulama teu ngamal teu ilmu ada urang wajib hormat ke ulama. Nu kadua pejabat. As-sultan layak dilu bisultanihi fahuwa fir'aun sawa. Pemimpin teu adil ku kapemimpinanana darajatna sarua jeung Fir'aun. Pemimpin teu adil dengan kepemimpinannya darajatna sarua jeung Fir'aun. RT aya RT aya. RT dia lain. Eta RT teu adil. RT Fir'aun. RW teu adil eta RW. RW Fir'aun. Camat teu adil eta camat. Wali kota, bupati, presiden, menteri, DPR teu adil dina kapemimpinanna darajatna sarua jeung Fir'aun. Melang jadi RT kita. Adil ya. Mudah-mudahan sing adil tuh. Tapi eta lamun adil, eta mun adil. RT mun adil, derajatna dihijikeun ke di poe kiamat ujung syuhada solihin para nabi. Amin. Eta RT tegalmun dia. Jeung para nabi ngahirup Nabi Adam jeung Musa. Mana mah kecing di dieu tempat para nabi. Oh, pan aing mah adil aing. Aing mah tara mencit bansos, aing mah tara. Ayo. Tapi jadi kumaha Kang nya? Urang aya ka pemerintah mah ngalawan, Pak. Bener teh? Sagalak-galakna pemerintah, sajolim-jolimna pemerintah urang hese ngalawan. Sebab cek nabi. Manis takhoppa bil ulama khosirodin. Jelema nganggap enteng ngahina ka ulama bakal rugi agama na. Jahanam bagianana. Wa manis takhoppa bil umaro khosirod dunya jeung nabi. Jelema nganggap enteng ngahina ngaledek ka pemimpin ka pamarentah bakal rugi dunia. Lamun urang ngaledek ka pemimpin bakal rugi dunia. Ulah waktu urusan yang polisi dah urang, ulah waktu urusan yang wali kota, urusan yang RT orang urusan yang RT. Bansos mau turun dah. Itu seru gitu nya. Rek nyieun KTP teh bantu KTP sudah najis yang RT tuh. Lamun urang musuhan jeung pamarin, makana urang ka pemerintah ulah ngalawan lah. Aur melang. Aing teh sieun, wah pemerintah jolim, si anu jolim ditewake mewek sateudahan. Bener teh? Geus hukum alam. Itu geus hukum alam. Ayeuna umur urang teu wani tanggung resikona. Sebab ulah bangsa urang, Imam Abu Hanifah mustahid mutlak. Imam Maliki mustahid mutlak, Imam Syafi'i mustahid mutlak, Imam Hambali mustahid mutlak. Teu akur kahayangna jeung pamarentah di penjara. Imam Maliki penjara 12 tahun. Imam Abu Hanifah 20 tahun di penjara. Nepi ka mawat di penjaraan Imam Abu Hanifah mah. Imam Syafi'i 4 tahun, Hambali 4 tahun di penjara. Sakitu Imam Mujtahid ketika fatwana teu akur jeung kahayang pemimpin di penjara. Sakitu Imam Mujtahid. Komo urang Imam Musola. Ya, Imam Mujtahid di penjara. Iya, hese udah ngelawan pemerintah teh hese. Mana buka senjata, mana buka kekuasaan kan gitu. Hese. Urang makana pantes. Urang mah geus lamun ayeuna pemimpin teu adil, pemimpin teh lamun tanggung resiko geus inkar bil qalbi bae urang mah. Inkar ku hate bae daripada tanggung resikona gitu. Tapi iya ancaman ke pemimpin di mana teu adil? Firaun. Pan Firaun teh jelema bangkawalah, raja. Pang bedegong raja, awakna 8 meter. Sakali sapoena nyatu, nanti cina sapi hiji. Ngan 8 meter harita mah penek. Sebab umat Nabi Musa zaman harita umur jangkungna antara 12 meter 15 meter. Eta. Da umat baheula mah jarang rangkung, Pak. Umat Nabi Nuh. 60 hasta 30 meter. Jangkungna 30 meter, lebarna 12 meter. Umat Nabi Nuh. Bener umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Nuh 200 tahun karak balik. 200 tahun karak balik.
50 tahun teh nyusu kene. Ayo lagi aya 50 tahun nyusu kene aya. Bener lu mata binu. Jadi 200 tahun karena kali sebab bulu mata binu mah 850 tahun mau 800 tahun. 200 tahun dia karak balik. Beas lagi umat Nabi Nuh mah kalapa. Beas nah. Sagede kalapa. Zaman Nabi Musa sagede nog soang. Zaman Nabi Sulaiman sagede nog puyuh. Zaman Nabi Isa sagede nog piit. Zaman umat Rasulullah sagede beas ayeuna. Sesuai jeung jelema. Lamun beas ayeuna sagede kalapa. Jigana urang usum sholawatan kieu menang jomet 2 remeh geus seueuh. Dua jomet 2 remeh. Kan bingung ke botna kumaha. Tah, umat Rasul mah pang leutik-leutikna pang beke-bekena. Umurna pang ponok-ponok na umat Rasul. Ngan sedang umat Rasul mah meunang boga pamajikan 4. Lamun umat Nabi Isa teu meunang leuwih ti hiji, pamajikan teh kudu hiji bae. Lamun umat Nabi Sulaiman menang pamajikan 100. Menang, ari kuat mah. Umat Rasul menang nepi ka 4. Kitu kan nu gablek kawani. Aya nu kawani mah geus hiji we biakeun. Da jampe pang hese-hesena nu kaalaman kuing jampe nyanu. Pang hese-hesena. Asli, Kang. Eta mah penyakitna kumaha buat teh jampe hayang supaya pamajikan ngijinan hese. Kuring boga babaturan tukang ceramah nyanu kanyahoan kudu kolot di cakaran. Goblok sia. Barangsak di babah lagi aing geus gablek saeutik sia nyanu gartihan. Bebeja ka guru nakal hikmat. Hikmat tukang nyareat. Datang guruna. Assalamualaikum Mbah, kuing nyanu kanyahoan kudu kolot di cakaran. Itu kan gartihan kieu. Ieu kumaha carana banu kolot jeung nu ngora beh akur. Nu kolot ulah nyakaran uing kumaha carana Mbah? Ceuk guruna sarua abah ge karek di cakaran. Hese urang mah hese ubarna. Tah, jelema Firaun teh 8 meter sapoe saku sanguna hieun dan nyatuna sapi hiji. Sapi hiji, buukna teh jocong hejo. Jocong hejo. Eta Firaun. Bangkawarah. Maotna eta Firaun nyaeta ketika diteuleuh ku naon ku lautan ketika Nabi Musa mentas teh. Ngan Firaun mah ceunah harita rek tobat. Nges arek aman tu birobi Musa wa Harun di lautan teh. Kaburu dilalapkeun manten ku malaikat Jibril. Jadi teu beda kesempatan. Nges arek tobat ka Nabi Musa. Beda jeung Abu Jahal. Musuhna Nabi Muhammad. Makanya cek kanjeng Rasul Firaun nu paling banget. Tapi Firaun kaula nya Abu Jahal. Abu Jahal mah jarek dipencit ku Ibnu Mas'ud keur perang Badar. Iman moal sia ka Nabi Muhammad. Cek Ibnu Mas'ud. Punten nya punten Ibnu Mas'ud teh awak beke. Boncel cek urang. Boncel. Ragragna kuda sampereun Ibnu Mas'ud ek dikieu tah. Cek Ibnu Mas'ud iman moal ka mana ka Nabi Muhammad. Kumaha ngajawabna si Abu Jahal? Guru paehan aing geus rindu kana neraka ieu. Kitu. Si Abu Jahal tah. Paehan aing geus rindu kana neraka cenah kitu. Firaun Nabi Musa marek tobat ngan kabur dilalapkeun manten ku malaikat Jibril. Makana Firaun pang jahat di hati Firaun zaman Nabi Muhammad nya tah Abu Jahal teh. Tanu sombong tah. Aing ngaji sholawat tanah uruh kana neraka kana surga si adak mending kena nguseup pas aing teh. Neraka puguh semua eta sombong ya. Jadi pemimpin teu adil ku kapemimpinanna derajat sarojeng Firaun. Kiai teu ngamalkeun ilmu sarojeng iblis.